warahmatullahi wabarakatuh. Abdi salaku ketua dina kelompok ieu bade ngacaritakeun hiji carita basa Sunda anu judulna Kuda Anu Ngedul serta acan kana caritana tepangkeun nami abdi Jara Kamila. Zaman baheula aya hiji kuda nu kacida ngedulna. Eta kuda teh dipiara ku jalma beunghar anu ngaranna Abdul. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang daganganna anu loba diperlukeun ku orang kota. Ku sabab ngarasa hoream, kuda indit mawa barang daganganna, si kuda ngedul teh boga rencana nipu kadununganana. Dina hiji poe si kuda teh dibawa ke kota ku Abdul rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh terus ditalian dina tonggong kuda. Di tengah-tengah jalan si kuda ngedul teh ngegejeburkeun maneh kana walung. Barang hanjat si kuda ngarasa hampang sabab uyah nu dina tonggongna beak kabawa ku cai sarta teu bisa kapulung saeutik-eutik acan. Atuh sodagar teh kacida ambekeunana ka si eta kuda, tapi Abdul teu bisa kukumaha da uyahna geus ngahiji jeung cai. Isupna ka kota deui mawa tarigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kana kuda jiga kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh ka walungan. Atuh pukul wae tarigu teh kabawa palid bari jeung ambak si Abdul terus balik deui ka imahna teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun di pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tuluy di karungan sarta ditalian kana tonggong kuda di tengah jalan jika kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh kana walungan. Tapi basa manehna hanjat karasa kacida beratna karung nu diusi ku kapas teh. Manehna ngarasa kaduhung ngalakukeun pamolah model kitu sabab manehna kudu terus ka kota mamawa kapas anu sakitu beratna. Dina carita nu tadi dicaritakeun ku balad-balad abi aya pesan moralna nyaeta janganlah kita merasa malas dan juga berbohong kepada orang lain karena nanti kita sendiri yang akan menyesal dan orang lain tidak akan mempercayai kita lagi.